Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina amanu wa amilus solihati lahum lanudkhilannahum fis solihin. Hadirin sidang Jumat anu sami-sami ngaharepkeun ridho Allah, kahiji hatib berpesan ka jamaah sadayana supados urang takwa ka Allah di mana bae urang ayana, sangkan urang sadaya bahagia dunia akhirat, sejahtera lahir sinareng batin, pia ngalangkungan takwa. Dina kesempatan khutbah Jumat ieu khatib nyanak judu 7 amal soleh harian. 7 amal soleh harian. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina Quran surat Al-Ankabut ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa amilus solihati lanudkhilannahum fis solihin. Jami iman tur midamel amal soleh, kami bakal ngasupkeun maranehna ti reng-rengan jalmi-jalmi soleh. Jadi predikat soleh teh ngawujudkeun 2 faktor tadi, iman sareng amal anu soleh. Pikeun kenging sebutan predikat jalmi anu soleh. Lajeng nu kadua bewara pangbubungah ti Allah masih na surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-ayah. Bungahkeun ku anjeun Muhammad jami-jami nu iman beramal soleh, kami geus nyadiakeun surga. Itu pangbubungah kanu iman beramal soleh. Yang ketiga, waktu besok dipanggil mulih kanu Maha Kuasa, mulih ka jati, mulang ka asal, Allah manggilna penuh kasih sayang dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mung tangtos Pak pikeun ngawujudkeun predikat jami soleh tadi teu cukup nyarios. Jadi ilmu sing jadi amal, carita sing jadi peta, catur sing jadi bukur, carios sing jadi buktos. Eta Pak 4 faktor tadi. Ilmu sing jadi amal, carita sing jadi peta, catur sing jadi bukur, carios sing jadi buktos. Nurutan ilmuna ilmu sarangenge, ilmu matahari ulah nurutan ilmu lilin Pak. Naon si bedana? Ai ilmu matahari mah ilmu sarangenge mah keur dirina caang, keur batur oge caang. Dia cerah, terang benderang, orang lain bisa tahu. Tah itu ilmu sarangenge. Ai ilmu lilin keur batur caang tapi awake dewe terbakar. Ya, gitu Pak. Disebutna ilmu lilin keur dirina kaduruk, kabakar, keur batur caang. Ku Allah ditegor. Atamuruna nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tasluna kitab afala taqilun. Nah pantes maraneh ka batur nitah kana hade
tapi marane sorangan mapokeun kana diri. Padahal marane sok maca kitab Quran hamaneh teu ngarti. Itu teguran ti Nu Maha Kuasa. Keur jalma anu ilmu lilin, keur dirina hancur, keur batur caah. Nah, simkuring harapkeun ka para bapak satu tas nangupingkeun khotbah ieu sing jadi ilmu sarangenge, keur dirina caang, keur batur juga caang. Tadi panginitan disebutkan iman beramal soleh. Pasti kami bakal ngasupkeun tireng-rengan jami-jami anu soleh. Iman tanpa bukti dina amal soleh, cek ilmu kalam disebutkan hate ngayakinkeun, lisan ngucapkeun, tapi ogah migawe pasek ngaranna. Cek ulangi. Hate yakin, lisan ngucapkeun, tapi ogah migawe salanghek pasek ngaranna. Teu bisa ditolak. 2, hate teu yakin, ngambang, tapi lisan ngucapkeun, amal perbuatan migawe, itu namanya munafik. Ya. Batur jumahan milu jumahan tapi oh keyakinan. Ya dina hate ieu mah puraga tambah kadeuna we. Teu keyakinan. Jadi hate teu yakin, lisan ngucapkeun, amal perbuatan migawe, itu namanya munafik. 3, hate nolak, lisan nolak, amal perbuatan nolak, kafir. Mau tidak mau. Hate nolak, lisan teu ngucapkeun, amal perbuatan mah komo jauh, namanya kafir. 4, hate ngayakinkeun, lisan ngucapkeun, amal perbuatan migawe mukmin. Tuh jelas Pak. Skala perbandinganna. Pertama fasik, yang kedua munafik, yang ketiga kafir, yang keempat cek bahasa deungeunna mah aya Islam nominal, Islam ritual, Islam mistikal, Islam sosial, Islam ideologikal. Pertama Islam nominal, ngaku doang. Kalakuan sapopoe nama lieur. Ya, unang musibat hayang diurusan kos Islam di mandian, dibungkus, disolatan, dijajabkeun, didoakeun. Kos batur hayang galib. Tapi sapopoe nama lieur, Pak. Geus teu wauh jeung masjid-masjid acan. Itu namanya Islam nominal. Yang kedua, Islam ritual. Ka masjidna teh ka sajumah sakali we. Kemana? Kang Ahmad jumaahan lah, make koko, make kopiah, hebat. Sapopoena teu wauh jeung masjid. Mun lebaran, Idul Fitri jeung Idul Adha doang. Ya, galib kos batur. Ka mana Abah Haji? Woi, Idul Adha, Idul Fitri. Itu namanya Islam ritual. Upacara doang. Yang ketiga mistika, teka hartiku akal, asup ke pamijahan, namun make kopiah pas bakal lorban rezeki. Mistik dimudahkan, digampangkan, teu ngarti akal oge. Yang keempat Islam sosial, bager masuk barang bere. Cicing cep, ulah gandeng, hei. Tapi tara salat. Itu namanya Islam sosial. Yang terakhir Islam ideologikal, lahir batin sami, hate yakin, lisan ngucapkan, amal perbuatan midamel. Itu namanya ideologikal, lahir batin sami. Cek ilmu tauhid namanya mukmin. Nah, Allah tadi nyebatkeun surat Al-Ankabut ayat 9. Walladzina amanu wa amilus solihati lanudkhilannahum bis-solihin. Jama iman dibuktikan ku amal soleh, kami bakal ngasupkeun reng-rengan jami-jami anu soleh. Nah, jadi ilmu jeung amanah, carita jeung petana, catur jeung bukuna, carios jeung buktosna. Jadi ilmu sarangenge. Pertama, angkat ka masjid.
Berat Pak. Sok para bapak di mana bae ayana? Ya. Nguping adan teh lain ka masjid. Seyogiana seorang muslim di mana nguping suara adan segera ke masjid. Ya, lain gampil eta teh. Cek Rasul man samina nida falam yati fala salatalah. Sahaja manguping adan teu datang ke masjid, teu aya salat pikeun eta jamaah. Artinya teu aya salat anu lebih utama daripada di masjid. Abdullah bin Umi Maktum jalmi teu ningali Pak. Minta dispensasi rukhsah ka Rasul. Da aya bima Rasul teu gaduh panungtun kumaha? Jika tuh keur anjeun mah khusus. Tapi begitu ngabalias dipanggil ku Rasul. Sok nguping adan tara. Ai cepil mah nguping Pak Ojib wayah nanya sampean kudu ka masjid. Eta jalma anu teu ningali. Wah, sekarang apa fasilitas hebat, jalan-jalan nu ganggang tos di hotpik, penerangan geus hebat, tinggal imannya. Silahkan Anda di mana di masjid. Ayana, datangi masjid. Sebab ngaran masjid mah bukan milik seseorang, Pak. Wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Nah, surat Jin tuh. Ngaran masjid mah kabeh kagungan Allah. Silakan kamu berdoa, beribadah. Tapi ulah bebarengan jeung Pangeran Sejen nyata panyarindungan. Jadi amal soleh anu kudu dialamalkeun ku para bapak, angkat ke masjid setiap hari. Paten cek Rasul, asqalus sholati alal munafiqina sholatil isya wa sholatis subhi walau ya'lamuna ma fihi ma la atauma walau khabwan. Pang berat-beratna salat kerja munafik, salat isya jeung salat subuh. Lamun ngerti fadilah anu eta dua waktu bakal indit ka masjid sanajan bari ngoronang. Tah eta Pak berat. Tak pertama ngawujudkeun iman amal soleh teh angkat ka masjid setiap hari kecuali tanda kutip sakit. Lain lagi urusanna tuh sakit Pak. Da abdi mah udur Pak Ustad. Nyai gering mah lain lagi urusanna. Ya, jag-jag, kuat, sehat, wayahna. Yang kedua, nyaeta urang sadayana ngalaksanakeun sedekah. Ya. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Dina harta maranehna teh aya bakeur batur, pikeun anu minta-minta jeung aya anu teu minta-minta. Jadi para bapak teh kagungan hak keur batur minimal 2,5%. Seandainya para bapak kagungan 100.000 kalikeun 2,5%, 2.500 hak batur. Baik anu minta-minta ataupun anu teu minta-minta. Ai minta-minta mah berarti ka era cek kasar mah. Ai teu minta-minta mah ai dibere mah be hai tapi RR cek urang kampung mah kitu. Ai dibere mah be. Ima sifatna sodako, hibah, hadiah, monggo. Jadi aya dina harta urang teh hak keur batur. Abdu Dinar bertanya ke Rasul, ya Rasul anak indi dinar, abdi teh kagungan sadinar keur saha? Anpik linapsika, balanyakeun heula keur sampean. Da bogana gen cuma sadirha. Ya Rasul abdi gaduh sadirha keur saha? Anfik li jaujika, balanyakeun keur pamajikan maneh. Ya Rasul abdi boga duit sadinar keur saha? Anfik liwaladika, balanyakeun keur anak maneh. 3 dinar tah dirham. Rasul abdi gaduh sadirhar keur saha? Anfik li khodamika, balanyakeun keur pembantu maneh. Rasul abdi gaduh sadinar sadirham keur saha? Anta absorubi, sampean leuwih nyaho kudu ka mana ngaluarkeun eta dulik. Jadi pertama pos yang sangat diperhatikan adalah intern dulu, keluarga. Setelah hadap hidup terpenuhi, lempar ke anu sanes. Nah itu dalam rangka apa? Sidqah harus. Ya? Jelas harus. Berat mengeluarkan harta tali urusan gampang. Biasa jamaah berjanji waktu ke miskin muluk-muluk. Begini. Geus beunghar mah euy, poho. Ya. Hilap karena janjina tadi sisa laba boga sarung salikur-likurna. Aduh Rasul
ya kita mah abdi teh kiat. Sedikit Anda bersyukur lebih baik daripada isuk anjeun diberi harta loba teu syukur. Piraku we Rasul Gus Bunghar mah bahasa manis bagaikan madu pahit bagaikan empedu. Ya. Ternyata doa Rasul simpel Pak. Allahumma a'ti sa'labata malan. Ya Allah mugi Gusti maparin kasih salabah harta. Doa Rasul diijabah. Sakota Madinah cek sejarah milik domba si Sa'labah. Apa yang terjadi? Salat duhur tinggalin bangun domba, asar tinggalin geus parat sampai subuh sabab sibuk nganggo domba. Tos kitu gurat ageng na lah. Jadi kita dituntut lain keur batur keur salira coba sodako investasi urang sampeureun. Yang ketiga maca Quran Pak, ya minimal 1 hari 1 ayat piraku teu bisa, ya nawiru manazilakum bitilawatil Quran, coba cangan imah aranjeun ku jalan maca Quran. Jadi jelma anu hoyong terang bahasa robna baca Quran, ya penuh dengan tafakur, penuh dengan tadabur apa yang terkandung di dalamnya. Jadi para bapak sering-seringlah baca Quran, itu bahasa robna. Ku Rasul ibaratkan jama iman anu sok maca Quran eta seperti jeruk angsena seungit rasana manis. Yang kedua, jalma iman kebluk dalam maca Quran eta seperti korma, teu boga angse tapi rasana enak. Tilu, jalma munafik anu sok maca Quran eta seperti kembang eros, angsena seungit rasana pahit. 7, jalma munafik tara maca Quran eta seperti buah handolah, teu ngabogaan rasa seungit, nya angsena juga rasana pahit. Pilih ku para bapak mun yang mana. Mung abdi sebagai hatib manjurkeun ka para bapak coba baca minimal 1 hari 1 ayat, tengahna 1 ruku, syukur-syukur tiasa tamat sajuz, lebih hebat. Yang keempat amah soleh harian adalah duha. Cik Rasul sholatul awabin hina tarmidul pisol. Sholat duha teh nalika onta-onta ngarasa repot kepayahan. Di kita diprediksi jam 7 sampai jam 11 cukup, ya waktu luang 4 jam. Simkuring kapungkur waktu tugas di pemerintahan, para pengawas, para penilik jam 9 wadudu, ya, hebat cek simkuring si acek si abah kan cek ustad cenah kudu duha nya syukur aing ngarti mah gitu Pak. Jadi sholatul awabin hina tarmidul pisol, sholat duha teh nalika onta-onta ngarasa repot kepayahan, minimal 2, 4, 8. Ta etapa amah soleh harian anu kedah ditempuh ku para bapak. Sakitu khotbah pertama, barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi alisidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat anu sami-sami ngharepkeun ridho Allah. Salajengna amal soleh harian adalah ku jalan urang ngajaga wudu. Artinya cek Rasul innamal wudu'a li sholati. Ari wudu teh diparentah keur salat. Itu salat mah teu kudu wudu. Artinya sarahnya jaga anggota wudu ieu teh ulah sampai terlibat melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jaga 2 panangan naon dosana, jaga 2 cepil 2 soca baham sampean panangan naon dosana, jaga. Itu maksudnya. Sebab setiap seorang muslim berwudu itu tiap-tiap kecelakaan ngecelakeun dosa. Ijama ngalakukeun dosa Pak, bebeja ka Rasul, ya Rasul abdi teh berdosa. Dosa maneh naon sih?
tepang jeung istri ku abdi sagala rupa dipidamel anu henteu soten jinah mangga nyangakeun ka salira. Nah itu pas secara pers secara jujur laporan di urang aya zaman tos ngalakukeun dosa sok bebeja moal aya mangga nyangakeun. Naon hukuman anu barek ditibankeun ku Allah ka abdi? Rasul ya diem, artinya lain ngarekayasa ngalamun ngarang sanes. Kumaha jawaban Jibril? Kumaha jawaban Allah? Aqimis sholata tarafayin nahar wa zulafan minal lail dalika dzikra lidzakirin. Adegeun nya kumaneh salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tah ku eta amal hade nu 5 teh ku ngadegeun salat geus ngahapus dosa maneh. Sakitu. Keur abdi Rasul protes, lain keur umat maneh anu kalakuanna kos maneh gitu. Umatku kalakuan kos maneh, tapi orang ulang ngahajakeun ai tidak disengaja mah ya terjadi masalah gitu Pak. Teh yang dimaksud ngajaga wudu lajeng salat wengi ya. Oh iya urusan gampil Pak. Awal peuting jam 7, 8, 9, 10 monggo, 10, 11, 12, 1 tengah peuting, akhir 1, 2, 3, 4 mangga. Nu bade pilih ku salira nu mana? Quran surat Mujamil tos ngajelaskeun bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kus aw zid waratilil qur'ana tartila. Realisasi eta bisa di awal malam, bisa di tengah malam, bisa di akhir malam. Ya telin urusan gampang Pak, berat. Lakeun salat sunat tahajud teh banyak kendala rintangan. Mata Abu Hurairah mah nyarios ka garwana, aku bangun 3 jam, Anda tidur jeung anakku. Setelah aku bangun 3 jam, aku mau tidur, Anda bangun 3 jam. Istrina mah nu hudang. Anda berdua tidur. Carogena atos, istrina atos, tinggal putrana. Cek ramana, aku tidur, ibunda tidur, kamu sholat. Jadi sapeuting teh Pak hirupnya di awal peuting sampai subuh. Tak gitu Pak. Mangga nyangakeun. Itu amal soleh harian sanes ka abdi, mau salira. Anu terakhir, anu katujuh nyeureurkeun istighfar dibarengan jeung tobat. Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallau anil mujrimin. Aranjeun kudu nyuhurkeun ka Allah istighfar, tapi dibarengan jeung tobat. Lain cuma ngabulaeh bibir doang astagfirullah, kalakuan teu robah-robah. Dibarengan jeung tobat. Allah bakal nuhurkeun hujan anu gagbret. Aranjeun bakal diberi satu kekuatan di atas kekuatan, sehat wal afiat. Ulah nurutan jelema-jelema doraka. Jadi istighfar dengan sekadar variasi bibir doang, teu merubah karena perilakuna. Itulah Pak, waktu anu terbatas. Moga-moga 7 amal soleh harian tadi bisa dibuktikan ku para bapak satu tas nangupingkeun ayeuna khotbah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir lana sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.